Bismillahirrahmanirrahim. Parubbama kana, mangka terkadang bukti. Parubbama kana mangka terkadang bukti saha al-muhtaqaru jalma nu dihina atharo eta leuwih suci. Naonana qalban hatena indallahi mungguh Allah. Wa azka jeung leuwih bersih. Naonana amalan pada melanana. Wa akhlaso jeung leuwih ikhlas. Naonana niatan niatna. Kama kila sapertos diucapkeun la takir ulah ngahina anjeun fil alamina dina pirang-pirang alam aqallahum kana pangsaeutikna ieu alamin. Pala rubbama kana mangka yakin terkadang bukti. Naon al-hakiru anu hina ajallahum eta pangmulyana ieu alamin. Ajallahum eta pangmulyana ieu alamin. Wa yuqalu sareng dicarioskeun naon innallaha sayaktosna Gusti Allah taala akhfa eta nyamarkeun Allah salasatan kana tilu perkara pi salasatin dina tilu perkara deui. Waliyahu tegasna kawalina Allah fi ibadihi dina di pirang-pirang hambana Allah. Waridahu jeung kana ridona Allah fi taatihi dina taat ka Allah wa ghadabahu jeung kana bendona Allah fi ma'asihi dina pirang-pirang maksiat ka Allah. Wa minal akhlaqil mardiyati jeung eta tetep tina sapalihna akhlak anu diridoan. Iksarut taubati ari nganyeueurkeun taubat. Wal ikhlasu jeung ikhlas wal yakinu jeung yakin wa taqwa jeung taqwa wa sabru jeung sabar wa ridho jeung ridho wal qanaatu jeung qanaah wa zuhdu jeung zuhud wa tawakkulu jeung tawakal wa tafwidu sareng pasrah wa husnu sarirati jeung sae bergaul wa husnu sarirati jeung alus hate gitu punten. Wa husnudzoni jeung sae sangki wat tajawuju jeung ngahapunten wa husnul khuluqi sareng sae akhlak wa ru'yatul ihsani jeung ningali kasaean wa syukrun ni'mati jeung syukuran nikmat wa syafaqatu jeung welasan ala khalqillahi ka makhlukna Allah wal haya'u jeung isin minallahi ti Gusti Allah wa minan nasi jeung ti jalma-jalma wal khaufu jeung sieun war roja'u jeung roja wa mahabbatullahi jeung ari cinta ka Allah ya ari mahabbah al khoslatu eta kaayaan al jami'atu anu ngumpulkeun
lima hasinis sifati kana pirang-pirang saena pirang-pirang sifat. Kulliha tegasna sakabehna mahasinis sifat. Wa innama tatahaqqaqu jeung pastina jadi nyata ieu mahabbah teh bimutaba'atihi kuturutna ka nabi liqaulihi ta'ala karna aya dawu Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul ucapkeun kanjeun Muhammad in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tuhibbuna tamika cinta aranjeun kabeh Allah ka Allah. Fattabi'u mangka kudu turut aranjeun kabeh ni ka kuring. Yuhbib tah bakal mika cinta kum ka aranjeun saha ahlul. Yuhbib maka bakal mika cintakum karanjeun saallah Gusti Allah wa yaghfir sareng bakal ngahampura Allah lakum karanjeun kabeh dzunubakum kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh. Wasani asaro jeung ari anu ka-12 ayyudima eta yen ngalanggengkeun ieu si alim al-hirsa kana sumanget alazdiyadil ilmi kana nambahan ilmu wal amala jeung kana nambahan amal bila mailin bila zamatil jiddi gitu. Kalawan mistina sungguh-sungguh wal ijtihadi jeung usaha wal muadobati jeung nyiapkeun ala wataifil auradi kana pirang-pirang tugas rutin minal ibadati tina ibadah naonana qiraatan macana wa iqra'an jeung maca wa mutolaatan jeung nalaahna wa mudzakaratan jeung mudzakarona wa ta'liqon jeung nyantelkeunana wa hibdon jeung ngariksa wa bihisan wa bahsan gitu jeung ngabahasna wala yudayyi'a jeung ulah ngamomorekeun ieu si alim syai'an kana hiji perkara min auqati umrihi tina pirang-pirang waktu yuswana si alim bigoiri madina salianti perkara wari ilmu teh eta bisodadihi wari alim gitu bisodadihi eta ku ngadeuketanana emak minal ilmi tina ilmu wal amali jeung amal ilama kecuali perkara labud danu teu meunang teu minutina ma biqadri darurati kalawan ukuran madar min aklin nyata natina tuang wasurbin jeung leueut au naumin atawa sare awistirahatin atawa istirahah limalalin karena bosen au adai haqqi jaujihi au adai haqqi jaujati atawa nyumponan hakna awewe au zairin atawa tamu nu ziarah au tahsilikutin atawa ngahasilkeun makanan pokok
mimma tina perkara yahtaju anu butuh ieu si alim ilahi kana ma auli alamin atawa karna gering au goiri atawa lianti ieu lain mimma tina perkara yata'adaru anu jadi hese mimma tina perkara yata'adaru anu jadi hese mau sartana emma naon al istigholu katungkul wa kana sareng buktos sahabaduhum sapali para ulama eta la yatruku teu ninggalkeun ieu ba'dun adarsa kana ngadares li'urudi marodin karna datang nagering khopipin anu samar balkana balik tangarti itu ba'du bukti itu ba'du yastasfi eta nyuprih kasehatan ieu ba'dun bil ilmi ku ilmu wa yastagilu jeung katungkul itu ba'dun bihi ku ilmu wa yastagilu sareng katungkul ieu badun biku ilmu biqadril imkani kalawan ukuran kamungkinan wa qad qala sareng nyata tos nyarios Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal amalu binniyat pasti nari pirang-pirang amal binniyati eta ku pirang-pirang niat li anna darajatal ilmi karna sanyana darajat ilmu darajatu warisatil anbiya eta darajat pawaris para nabi wala tunalu jeung teu meunang aon al maali pirang-pirang anu naon al maali pirang-pirang darajat luhur illa bisikil anfusi kecuali ku usaha wala tunalul mali illa bisikil anfusi kecuali ku payahna pirang-pirang jiwa opi sahih Muslim an Yahya katambiti Yahya ibnu Kasir qala Yahya la yastata'u bil ilmi birohatil jismi la yustaqatu la yustata'u teu dikawasa naon al ilmu ilmu birohati jismi ku ngareunahna awak wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis huffaz dikepung naon al jannatu surga bil makarihi ku pirang-pirang anu dipikangewa wakila jeung dicarioskeun syi'ron kana sapalihna syair idrokal ma'ani kana nganyahokeun pirang-pirang kamuliaan rokhisotan barina murah wala buda jeung misti duna syahdi turiduna ngamaksud aranjeun kabeh idrokal ma'ani kana nganyahokeun pirang-pirang kamuliaan rohisotan barina anu murah wala buda jeung teu meunang teu eta tetep duna syahdi dina hareupeun madu
min ibarin nahli tina pirang-pirang sengatan engang. Wa qala sarangan dikasa Syafi'i hakun ari hak eta ala ahlil ilmi ka ahli ilmu. Bulugu goyati judihi ari nyurahkeun sakabeh kamampuan ieu si alim bil istiksari dina nyeurkeun min ilmihi tina ilmuna alim. Wa sabru jeung sabar ala kulli aridin ala kulli maridin ka setiap anu datang duna tolabihi lain ahli ilmu. Wa ikhlasun niati jeung ngaikhlaskeun niat lillahi karna Allah fi idraki ilmihi dina ngameunangkeun ilmuna ahlullah nason kalawan nas. Wastinbaton jeung inditan wastidbaton jeung ngagali kitu warok batu jeung miharep ilallahi ka Allah fil auni dina pertolongan alaihi ka ieu ahlu. Wa qad qala sareng nyata tos ngadawu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhris kudu sumanget anjeun alama kana perkara yanfa'u nu manfaat ieu ma ka anjeun wa yastamilan wasta'in jeung kudu minta tolong anjeun billahi ka Gusti Allah. Wa tasya saro jeung ari anu ka-18 na eta la yastankifa yen ulah nolak ieu si alim anistifadatima wasani asaro ari nu ka-12 na eta la yastankifa yen ulah nolak ieu si alim anistifadati tina ngalapaedah makana perkara layak lamu anu moal uninga ieu alim huka layak lamu teu uninga ieu si alim hukana emma mimman ti jalma wariman te tadunau salianti ieu alim naonana mansiban au nasaban aw sitnan naonana mansiban pangkatna aw nasyan atawa aw nasaban atawa turunanana aw sinan atawa umurna bal yakunu balik tabukti ieu si alim harison eta anu sumanget alal faidati kana faidah aisu kana di mana wae bukti ieu hidayah faidah fa innal hikmata mangkasanya nari hikmah wa qala sarangan dika hikmah alal faidah sukanat fa innal hikmata sayana hikmah dolatul mukminin eta barang nu eling eta leungitna barang anu mukmin kitu yal takid barina nyokot ieu si mukmin ha kana ieu dhalla haitsu wajada sakira
haitsu wajada di mana wae manggihan hakana dollah haitsu wajada sakira manggihan ieu mukmin qala nyariosa Sa'id bin Jubair la yazalu moal liren-liren sajo rajul lalaki aliman nu berilmu makana perkara ta'alama nu ngaji kana ieu mah al ilma kana ilmu faida taroka mangka di mana ninggalkeun jalma karostu mata lamal ilma paina taroka mangka di mana ninggalkeun saha at-ta'al ieu si rajul at-ta'alluma kana diajar wadonna jeung nyangka si rajul annahu kana sanyana ieu rajul teh qadis tagna nyata sugih ieu si rajul waqtapa jeung ngarasa cukup ieu rajul bima kalawan perkara ingdahu anu tetep sandingan ros pawa mangkar itu rajul ajhalu eta leuwih bodo ajhalu ma eta leuwih bodona perkara yakunu anu bukti ieu rajul wa ansada jeung nyender jeung nyairkeun sabadul arabi sapalihna orang Arab walaisal amatu lasuali walaisa jeung teu aya naon saha al amma jalma nu lolong tulas suali kana lobana nanya wa inna ma tamamul amma hadinya bener pastina ari anu sampurna lolong eta tulus sukuti loba cicingna alal jahli kanu bodoh wa kana jeung bukti sa jamaatun golongan minas salapi ti golongan ulama salaf yastafiduna ngalapaedah ieu jamaah min tolabatihim ti para muridna ieu jamaah makana perkara laisa nu teu aya ieu ma ingdahum disandingeun jamaah waswas sareng jadi sah naon riwayatu jamaatin yastafiduna ngalapaedah ieu jamaah min tolabatim ti muridna jamaah makana perkara laisa nu lain ieu mah teh ingdahum eta disandingeun jamaah wasoha sareng sanaon riwayatul jamaati riwayatna golongan minas sahabati ti para sahabat anit tabiin ti para tabiin wablago jeung leuwih kuat mindalika tibatan ieu riwayat naon qiraatun nabiyyi maoskeunana Kangjeng Nabi ala Ubay ka Ubay bin Ka'ab
Wa qala sareng nyarios Nabi amaro marentah nikah kuring sa Allah Gusti Allah taala an aqra'a kana yen maca kuring alaika munggu Gusti lam yakunil ladzina kafaru kana ayat lam yakunil surah maksudna. Wa qala sareng nyarios ulama para ulama min fawaidihi eta tetep tisapalina pirang-pirang faedah hadis anau sanyana kalakuan sareng tingkah layam taniu ta moal nyegah saha al-fadilu jalma anu unggul minal akhdi tina nyokot anil mahduli ti jalma anu diunggulkeun. Wa qala sareng nyarios al-Humaidi Imam al-Humaidi wa sareng ari Humaidi teh eta tilmidu Syafi'i muridna Imam Syafi'i sahibtu mangka ngabarengan kuring asy-Syafi'iyya ka Imam Syafi'i mimma kata ti kota Makkah ila Misra katana Mesir. Pakuntu mangka bukti kuring astafidu eta nu ngalapaeda kuring minhu ti ieu Syafi'i masaila kana pirang-pirang masalah wa kana jeung bukti wa kana jeung bukti Imam Syafi'i yastafidu eta ngalapaeda Imam Syafi'i minni ti kuring al hadisa kana ilmu hadis. Wa qala sareng nyarios Ahmad bin Hanbal Syekh Muhammad Al-Hanbali qala nyarios lana ka kami sa Syafi'i Imam Syafi'i antum a'lamu bil hadisi angtum ari alanjeun kabeh a'lamu eta leuwih uninga bil hadisi kana hadis minni ti kuring faida soha mangka sah ingdakum disandingeun aranjeun kabeh naon al hadisu hadis faqulu mangka ngucapkeun eta leuwih utama lana ka kuring sarerea hatta takhuda saingga nyokot hatta nakhuda nepi ka yen nyokot kami bihi kana ieu hadis. Wal isruna sareng ari nu ka-20 wallahu a'lam bishawab. Kede